mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Para wargi sadaya ngangkeun eta napi ngaku para mitra Mang Jaya. Mang Jaya teh apal di jalan Ceresna kumaha dugi ka akhirna. Mang Jaya teh ngaja, teu ngaja ngadangukeun sadaya teh margi anu nguploadna sanes Mang Jaya. Tetapi anu ngarekamna sanes Mang Jaya. Para mitra nu ngalikeun margi aya karesan ieu dongeng dialikeunna sanes ku Mang Jaya para mitra. Mang Jaya ngadangukeun dongeng. Oh gitu gitu nya. Gitu diantawisna ya para wargi. Oh kieu carita teh. Iya para mitra terus terang Mang Jaya ge hilap deui para mitra karena jujutan ieu carios teh gambar kasar nama oh gitu gambar namun nu diomongkeun naon nu dicaritakeun teu apal para mitra teu apal gitu nya ieu carita si anu kumaha gitu nya teu apal para mitra teu kitu nya kitu diantawisna para mitra margi tos lami teuing kaluli-luli gitu diantawisna janten aya ge Mang Jaya ieu ngabandungan para mitra di YouTube gitu ngabandungan di YouTube kitu diantawisna nya Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa ayeuna Nincak bagian ke-74 manganyangakeun Wilujeng Ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusiah Curug Cikidang. Dongeng ayeuna Nincak bagian ke-74. Mangga tu para mitra wilujeng ngabandungan dongeng judulna Rusiah Curug Cikidang. Mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Upami teu lepat mah dongeng teh parantos dugi ka nalika Aki Andri nuju ngobrol sareng Mbah Jilun. Dina masalah nu aya patula patali sareng pamaksadan Mbah Jilun teh sok sanajan di tengah jalan pasampangan. Para mitra sadaya namung Mbah Jilun make jeung ngutarakeun atanapi nembrakeun sakabeh eusi hatena mikahayang ka nyinining sangkan Aki Antri kersa nulungan nyaeta ku ilmu peletna gitu cenah para mitra. Duh. Ilmu pelet di Mang Jaya mah asal dipeletetan. Tetebi pada namanya Mbah Jilun menta we ka Mang Jaya lah. Asal dipeletetan we. Pelet teh para mitra meletet. Jadi ilmu peletet tina ilmu meletet. Aduh mangga para mitra urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Rusiah Curug Cikidang karya Kileuksa dina bagian ke-70. Salajengna harita Aki Antri tuluy nyarita deui. Keho lamun waka diterangkeun ku Aki teh lantaran Aki teh aya keneh tanyakeun. Lamun Abah teu ngajawab sajujur-jujurna ku Aki moal dibejakeun tata carana. Sanggup atawa henteu nerangkeunana? Sanggup ki sok geura tanya kuring. Nanyakeun naon atuh? Ai nanyakeun mah urusan si Ruhya teh Mbah Jilun. Naon sababna nepikeun ka tarung make pakarang? Eta teh bahaya gede, teu meunang aya kajadian kitu. Nya lamun gelut ngadu peureup mah teu naon-naon Aki ge moal amak teuing. Tapi ieu mah teu wajar lantaran teu saimbang jeung masalahna. Nu matak Aki teh jadi panasaran, hayang nyaho kana sabab musababna. Tah kitu Mbah Jilun, cek Aki Antri tegas. Bakatku hayang yakin kana lalakon nu tadi kajadian. Atuh Mbah Jilun rada asa-asa ari ditanya kitu mah lantaran geus rumasa salah. Tapi lamun teu ngabejakeun nu sajujur-jujurna bisi Aki Antri teu ngabantu ka manehna. Nu akhirna Mbah Jilun wakca balaka ngabejakeun kajadian tadi. Kieu mimitina mah ki, derek-dek dicaritakeun kabeh. Ti mimiti dipegat ku Ruhya tuluy dipapai nepi kadatangna Aki Antri. Taya nu diliwat jeung taya nu disumput-sumput. Tagitu sabab nanti nu mata kabaksa dalung. Waduh goreng atuh eta teh Abah. Lantaran eta teh geus nebarkeun bini pacengkadan jeung merasa mumusuhan. Aki mah ngarasa yakin ku ayana kajadian tadi teh bakal aya buntutna. Bakal rambat kamale, bakal aya mamala nu bakal tumiba ka urang.
aya paribasa tunggul sirungan catang supaan tah kitu. Kade sing waspada jeung hati-hati bisi baka tumi baka urang. Tah ku kitu da kade sing waspada. Tapi ayeuna mah aki ge geus ngarti lantaran terang-terangan. Bah Jilun geus ngabejakeun masalahna muga-muga bisa dicegah. Syukur Bah Jilun geus wani ngabejakeun ka aki sacara jujur. Ieu teh ngahampangkeun ka hareupna. Monya hampura atuh ki. Tayina kuring rek nanya na kumaha carana hayang melet teh. Kuring mah geus hayang prak ngajalankeun babakuna mah. Bah Jilun bener-bener teu sabar. Hayang geureprak metakeun akal tarekah keur ngakalan nining sang kandai ka manehna. Babari abah Aiswal eta mah asal abah kudu daek ngayakeun heula syaratna. Jeung ngajalankeun pameulina. Kieu geura abah kahiji abah kudu neangan buuk nining. Salamar ge cukup, kaduana kudu meunangkeun taneuh nu dialat tina tapak nining. Sakitu syarat nu mangrupa barang ditambah deui ku syarat nu mangrupa pagawean. Eta mah dijalankeunana engke mun geus aya barang nu dua rupa. Tah kitu baik jalankeun heula sakitu, ceuk Aki Antri bari pepeta. Panon melong ka Bah Jilun nu tenget ngabandungan. Ah, can kahardi ki lantaran asa hese nyumpuna nu kitu mah. Perkara buuk mah geus kahardi sarta sanggup menangkeunana. Perkara tapak na kudu kumaha atuh tapak teh. Kumaha cara ngalana atuh kumaha mun geus aya. Mun teu kaabotan mah atuh mending ge terangkeun sakalian lah. Ngarah teu bulak-balik ka ieu. Bisi kabangi ku si Hading bawa babakuna mah. Cek Bah Jilun bangun hariwang sieun kanyahoan ku ading. Geus tangtu bakal gagal deui. Nyaho atuh kieu carana teh abah. Hari perkara buuk teh teu hese eta mah bisa diakalan ku jalan kumaha bae. Pokona mah hasil we. Nganu pangalusna kudu aya 3 lamar. Ayeuna masalah taneuh tapak ngalana teh samarangan. Tapi kudu dicokel ku kuku indung suku. Jeung deui nu dicokelna ge kudu tapak jempol suku nining. Taneuhna kudu nu baseuh ngarah babari nyokelna. Atawa nu kimpel ngarah babari beunangna. Teu kudu loba sagede muncang ge cukup. Tah lamun geus aya eta taneuh naon teh bulet-bulet siga kaleci. Lamun geus bulet buntel ku buuk teh beulit-beulit sina kagulung ku buuk. Mun geus kitu poe sina garing. Geus garing bungkus ku lamak bodas. Tah kitu cara-carana buuk jeung taneuh. Ayeuna saterusna mun geus hasil meunangkeun eta barang, prak puasa dina wewedalan abah, lilana 3 wewedalan. Mun geus dipuasaan eta taneuh geus dibuntel ku buuk teh bawa ka aki. Engke dibere tata carana pikeun neramkeun ka nining. Sakitu heula ayeuna malaksanakeun sing ati-ati jeung pinuh ku kayakinan. Ari sabab hasil jeung henteu mah gumantung kana kategeran hate pribadi. Cek Aki Antri nerangkeun tata cara nyiar parabot pelet. Atuh meuni unggut-unggutan Bah Jilun teh para mitra. Hatena ngerasa bunga sakabeh papatah geus kacatet dina atina moal aya nu poho deui. Kahartos ge lah. Mangga bade dijalankeun sadayana. Babari nu kitu mah atuh. Dupi salajengna kumaha ki? Naon nu kedah dijalankeun ku kuring? Yang geus we sakitu. Mun geus kalaksanakeun sakitu tangtu bakal aya harapan kana hasil. Ari sabab nurutkeun pengalaman aki. Kabeh oge taya nu gagal estu ning hasil kalaya nyugemakeun. Tah kitu ari nu geus-geus mah tapi luka teuing ari ayeuna mah. Lantaran dijalankeun ku abah sorangan eta mah gumantung kana kaayaan hate. Jeung deui milik oge nangtukeun sabab nasib jalma geus aya gurat nu tangtu kulak jangeum bagja awak. Atuh saterusna geus we sakitu heula. Lantaran aki teh moal bisa lila-lila ngobrol aya perlu nu sejen. Nu kudu direngsekeun ayeuna. Cek Aki Antri bari jung nangtung. Geus hayang geura init lantaran asa teu pati mernah ngobrol di jalan. Nuhun atuh ari kitu mah ki kuring ngarasa reueus jeung gede hate. Lantaran bakal hasil ngajalankeun akal tareka. Perkara teurak jeung teu mah kumaha engke we. Ngan ku jalan kieu hate kuring geus gede kayakinan. Yen bakal hasil, hatur nuhun ki katarima pisan ku kuring. Wayahna diganggu, tapi kumari syaratna ki. Nya syarat kaki kunaon mayarna. Cek Bah Jilun bari nurut dan nangtung.
Ayeuna paroman bear marah mah. Tuh aya syaratnya ke aki mah tuh Bahjilun. Sabab aki mah lain ngajual jeung lain kuli. Aki mah teu hayang dibere naon-naon, teu hayang narima pamulang tarima. Sabab aki mah lain tukang ngajualan pelek. Dibikeunan sotenan ku abah bongan we satengah maksa abahna. Cek aki antri bari seuri leutik. Bahjilun atoheun. Nya nuhun atuh ki. Geun ke kuring rek ka buminya. Cek Bahjilun bari manggut. Hatena meuni asa ngemplong lantaran geus meunang pijalaneun pikeun ngahontal cita-citana. Geus kitu mah aki antri jeung Bahjilun papisah. Bahjilun ngajugjug ka imahna. Ari aki antri ngaleos ka sawah. Duanana beuki lila beuki pajauh tungtungna geus teu aya nu nemong deui. Cagtuna heula kaayaan Bahjilun jeung aki antri ayeuna kocapkeun Ruhya. Nu geus ningalkeun lemur Cibonteng tapi henteu kebat ka lemurna. Ruhya ngahaja eureun di sisi jalan bari ngadagoan burit. Manehna boga niat rek balik deui ka Cibonteng dina mangsa peuting. Ngarah teu kaperego ku aki antri hayang laluasa nananyakeun nini. Kaayaan beuki burit panon poe geus tunggang gunung. Dina wanci kitu manuk recet di sarada. Tongeret baleger patemalan jeung baturna. Angin peut leutik ngahiliwir. Nebak dangdaunan sora seah jeung pating korosak. Atuh pikeun Ruhya mah kacida mata keungna. Lantaran asa nu ngelis teu aya batur mata kelalawang hariwang. Ras inget kana kajadian tadi meuni asa karasa keneh ngolebatna bedog kana palipisan. Lamun teu ditulungan ku aki-aki geus tangtu sirah aing teh doang tapak bedog. Wah, boa-boa ya. Moal bisa balik deui ka imah jigana teh ngan seukur balik ngaran we. Tapi untung aing teh aya keneh milik lah. Teu disangka-sangka bakal aya aki-aki nu nulungan. Nah saha manehna teh nya jeung keur kolot teh bager deui. Keur bager teh gede tinimangan jeung gede hampura. Hayang teuing tepung deui jeung anjeunna. Aing kudu mulang tarima ye. Tapi sabalikna pikeun si Bahjilun aing gemes ka bina-bina. Mun panggih deui moal asa dibacok sia ku aing. Sabeus ngahina bari ngahalangan kana niat aing. Cek Ruhya ngomong sorangan teu karasa peureupna ditonyokeun kana batu nu didiukan. Karasa ngagetruk mata klinu. Ruhya muringis nahan ka nyeri tuluy melong kana peureupna. Aduh. Cilaka aing teh kabawa kenting perasaan. Nepi ka teu karasa peueup dipake nonyokan batu. Nyeri karasana ye, tapi keun bae lah. Nyeri peueup mau bawa dicager jeung gampang ubarna. Nyeri hate ye meuni asa lila rek lipurna teh jeung hese ubarna. Aing nyeri hate asa dihina ku Bahjilun. Meuni disaruakeun jeung budak borok hulu. Asakeun sia. Jilun, ayeuna aing bakal ngajorag ka anjeun. Rasakeun wabales ti aing sia nu ku sia dihina-hina. Aing moal ka balik ka lembur lamun can hasil manggihan ninining. Sarta aing hayang yakin heula kana kaayaan hatena. Na nya manehna teh pamajikan Bahjilun. Munya teh kacida teuing lah. Cek Ruhya bari tuluy nangtung. Manehna boga niat rek balik ka lembur Cibonteng tapi datangna hayang dinpu deuk kaayaan poe. Lantaran sieun tepung jeung Bahjilun atawa jalma lian manehna hayang rikip para mitra dina nggoning manehna nalungtik di mana ayana nyenening. Para mitra kaum dangu kocapkeun panon poe beuki handap meh antel kana embun-embunan gunung. Hawa karasana geus robah tiis matak seger jeung matak namahan jagjag. Malah pikeun Ruhya kacida matak segerna manehna ngarasa jagjag jeung gede tanaga. Padahal tadi mah lungse jeung capek kawan tutas tarung tuluy lumampa. Semajeuhna aing miang ye lantaran panon poe geus tere surup ye. Ti dieu ka lembur Cibonteng rada anggang, jadi datang ka ditu teh geus pasti wanci peuting. Moal loba jalma nu nyahoeun ka aing, teun sia. Aing bisa keneh pikeun lumampa sorangan maluruh ka aya nyenining. Rasakeun sia lamun tepung jeung Bahjilun geus moal ditanya deui ditarok sia huluna ku aing. Sabab geus nganyeri ka aing, geus munghak kawas ka budak kanak sato. Awas sia Jilun ulah samat kana aya. Da aing bisa keneh hojah sia. Cek Ruhya ngomong sorangan tuluy singkil. Akhirna ngagedig indit ngajugjug deui ka lembur Cibonteng. Da tetep hayang maluruh ka nyinining kalayan yakin ulah ngan sakadar beja tapi kudu beunang kapastianana kudu kanyahoan ku sorangan. Cagtuna heula Ruhya nu aya di perjalanan ayeuna kocapkeun Bahjilun. Sabada meunang papatah ti aki antri maneh datang ka imah ading. Rek ngadon ngobrol ngabejaan yen aya jajaka ti luar lembur Cibonteng. Harita ading keur diuk sorangan di tepas hareup.
Barang jol Bahjilun meningarenya grewas sieun aya kajadian naon-naon. No ya Cek naon bah los ka dieu bah? Cek hate cek ading. Para mitra wah punten. Maksudna mah cek hatena di jero hate para mitra. Ai. Cek naon si Abah los ka dieu? Kitu cenah para mitra kedah namanya sanes model tadi dialogna kitu. Lepat eta teh. Bari melong kanu kakara datang teu lila serog Bahjilun hareupeun golodog. Terus ngaraneg bari uluk salam. Punten ding, ieu Abah rek aya perlu. Mangga bah calik bah, jawab ading bari tetep liu. Hatena rada palaur ari jajantung ratug bisi Bahjilun rek ngadon riributan. Tapi eta sangkaan ngadak-ngadak leungit basa Bahjilun unggah bari nyerenge. Gek diuk pahareup-hareup jeung ading paroman bear marah mai. Nuhun ding pugu aya perlu Abah teh. Aya Abah damikeun nu kacida bendingna ding. Kumaha rek ngabandungan kumaneh? Ding, rek di Bandungan caritana Abah moal. Cek Bahjilun dari anakra. Siga aya masalah gede nu kudu dibadamikeun. Ai. Nah ya naon bam ni asara leuwas teuing tara-tara ti sasari? Wah, tong leuwas ding da ieu mah teu matak leuwas euy. Ngan kudu waspada sabab aya perkara nu kudu dipikiran ku sadaya. Tadi teh pabebeurang euy Abah manggi hiji jajaka ti lemur Cijaha. Maksudna rek nyawa Nyinining. Ngaku-ngaku ya Nyinining teh pipamajikaneun manehnana cenah kitu. Da kulantaran kitu urang kudu waspada. Lantaran bakal kadatangan semah nu baris ngariweukeun. Ngan sakitu perluna Abah teh. Kumaha ka Hardi? Bahjilun melong ka ading. Nu dipelong ngarenya greuwas poknanya. Nya ka Hardi atuh tapi kumaha maksud Abah nu sanyana? Hayang kumaha deui ieu teh? Saha ngaran eta jajaka teh? Ading rumenghap. Ari ngaranna mah si Ruhya. Adatna bengal euy jeung barangasan. Ari maksud Abah teh kieu ding kulantaran Nyinining kudu disalametkeun. Kapaksa urang kudu tatan-tatan euy bising Nyinining kabanang nu kunulian. Atuh saja bati kitu Abah ngarasa melang. Bisi eta jajaka rek niat jahat kitu babakuna mah. Arieun Abah teh euy inget ka maneh. Maneh giliran ngarona. Jadi hiji-hijinya jalan pikeun ngajaga Nyinining teh iwadi kudu kurona. Ngaraman jeung tarapti. Sarta moal matak bahaya ka urangna. Lamun ke manggihan jajaka nu ngaran ngaku ngaran Ruhya. Ulah ditanya deui tewak euy setorkeun kana wajib. Dakwa jadi jalma jahat rek ngabangsa tak kitu ding. Cek Bahjilun bari pepeta. Harita teh para mitra jiga nu nya dari pisan ari ading ngahulang teu ngartieun. Sabab nu ngaran Ruhya teh can sidik kajahatanana. Nya teu naon-naon ari kitu mah bah tapi kuring moal gagabah dina nangkep jelema. Sabab kudu puguh jujutanana, kudu aya bukti tina kahajatanana, kudu aya saksi jeung kudu aya pangakuan. Tapi ari malik samanya tangtu we api katawa rek diintip ka imah mangkurip. Susuganan eta bakal jadi non teh bakal aya jajaka tah kitu paling gebah. Nya ka ajeun atuh kumaha we carana mading kumaha maneh lah. Ngan si Ruhya ulah diantep pang-pangna mah. Manehna euy lain jelema bener euy bukti tadi gecaruk jeung Abah. Bising teu percaya tanyakeun ka Aki Andri. Cek Bahjilun. Neuteup ka ading puguh ading reuwas sabab mamawa ka Aki Antri. Tina kareuwas timbul curiga Bahjilun tang tugas hasil ngabejakeun niatna ka Aki Antri sedengkeun manehna macan bisa tepung. Heug balahkeun lah rek diintip ku kuring. Malah mereka ngahaja ngadaguan di sisi lemur susuganan aya jajaka ngaliwat ngaran Ruhya. Moal diantep ku kuring rek nyama jahat disetorkeun. Ading tegas nyarita. Kituna teh bari hate teu puguh rasa. Inget kana nasib diri nu keur sia. Syukur atuh ding. Sakitu perluna Abah teh ke jalankeun nya. Mun aya naon-naon bebeja ka Abahnya, moal burung dibantuan. Ayeuna Abah rek balik lantaran sore teuing aya pagawean di imah ongko. Para mitra anu mulia Bahjilun teu ngadaguan jawaban turun ti imah, leos balik ka imahna. Maningungku gagancangan hatena ngarasa bagja sabab geus hasil ngalejokeun ka ading. Lamun teh Ruhya kapangih ku ading geus tangtu bakal aya kajadian ribut. Lamun geus kitu tangtu nu kaparego salah teh ading. Jeung di Ruhya bakal beuki kuat kanyata kaayaanana nu disebut salah jeung jahat ku Bahjilun. Mun geus kitu Ruhya moal daek deui ngadatangan lemur Cibonteng sabab bakal sieun. Nah nya omongan si Bahjilun teh aing rada cangcaya bising bohong. Tapi teu naon lah. Aing memang kaya giliran ngarona peuting kieu teh. Tangtu kudu taki-taki pikeun ngajaga keamanan. Bisa aya jalma jahat nu asup ka jero lemur. Keun rek ngahaja di teangan ku aing. Ceuk ading bari tuluy nangtung manehna rek nyadiakeun kohko leutik paranti ngarona bari nyadiakeun sarung keur ubar tiris. Para mitra kaum dangu, kaayaan beuki burit panon poe geus surup lila-lila berai cahaya menihi baranya angan buana.
Rupana komyen koneng umyang pikabitaeun di luhur pating arudat beureum semu koneng. Hibar matak betah jeung matak waas, dina kaayaan kitu tongeret baleger disada jangkrik jeung gaang reang. Patemalan jeung baturna tungtungna reup kaayaan jadi poek beurang kasilih ku peuting. Jalema-jalema geus ngarampih taya nunggu lampreng. Dina kaayaan kitu di sisi lembur belah kulon aya hiji jajaka nu leumpang bangun tenang. Ngalenghoy bangun lungse kesang ngucur maseuhan badan. Horeng ruhya nu geus tepi ka sisi lembur. Lantaran di jalan gancang puguh we liwat wanci magrib geus tepi. Reg eureun di hiji tempat urut tarung jeung bah jilun gek diuk bangun lungse naker. Geuning teu burung tepi waya kieu geus meujeunna ieu. Moal peuting teuing lah jeung moal beurang teuing ongko. Aing kudu buru-buru tepung jeung hiji jalma nu sakira bisa nerangkeun kaayaan Nining. Ceuk Ruhya ngomong sorangan. Hatena ngarasa bungah jeung gede harepan. Gaang jeung jangkrik patemalan diselangku sora cih-cir jeung simeut gadung. Dina kaayaan kitu hate Ruhya ngadak-ngadak panas jeung lalenyapan. Teu puguh nu jadi sababna ngadenge jangkrik ketir ngadenge gaang lewang. Ngadenge sora bueuk mata keung. Gina jadi kieu rarasan aing ye. Sigana mah ulah lila teuing cicing di dieu ye, kudu buru-buru asup ka lemur ngarah puguh. Aing kudu neangan warung ngarah bisa reureuh bari nanyakeun Nining. Ruhya harita teh para mitra nangtung deui. Tuluy init ngadeuketan lemur, leumpang salse bari nyusutan kesang, pipikiran geus kumalayang nyawang rupa-rupa nu bakal kajadian engke. Malah geus nyanyahoanan, nyipta-nyipta rupa Nining disaluyukeun jeung kaayaan nu temong dina impian teh. Akhirna nepi ka jero lemur tuluy mapai jalan gede nu beulah lemur jadi dua bagian. Belah tonggoh jeung belah landeuh di hiji tempat aya warung nu leutik sisi jalan nu bogana awewe tengah tubuh. Harita teh muka keneh malah mah aya nu keur jarajan barudak ngora. Alah, aya warung geuning ye, kabeneran teuing aing ye. Aing kudu buru-buru ka dinya lah. Ngarah tereh meunang kepastian papakuna mah, ceuk hate Ruhya bari tuluy nyampeurkeun. Kadeukeut warung teu lila tepi tuluy uluk salam sup ka jero sarta diuk dina bangku. Mangga calik Ujang. Bade ngaleut naon ieu teh palai cikopi atuh nepi bandrek, ceuk tukang warung bari melong ka Ruhya. Cikopi lah. Pami aya mah tami ku beuleum ketan. Atuh nepi beuleum peuyeum ye. Lah, si Ujang mah beuleum ketan mah teu aya ge beuleum peuyeum. Jawab Ruhya bari rarat-reret kana wadah kadaharan. Harita teh para mitra caritaan Ruhya ditemalan ku pamajikan nu boga warung. Malah mah di dinya loba kadaharan anu kumplitna keur kajaba ti beuleum ketan. Mangga Ujangan kaleresana peuyeum naon teh? Peuyeum nasaep eta we goreng cau atuh nepi jalabria. Tukang warung nyarita bari tuluy nyieun cikopi. Ruhya teu nemal deui ngan ukur ungeuk bari nyokot goreng cau am dihuapkeun. Tuluy ngopi mending ngadeluk da memang karasa lapar. Cikopi geus hayagi dalah dahareun mah sejena loba keneh. Jajakan nu tadi keur jarajan nungtutan balik lila-lilangan kali Ruhya sorangan. Atuh jeung tukang warung harita teh hal ieu teh matak untung pikeun Ruhya. Lantaran bisa laluasa tatanya ka tukang warung. Samalah salaki tukang warung harita teh ini teuing ka mana. Bi, abdi teh nemean pisan ka dieu bade aya nu dipilarian nanging teu acan terang. Pami teu kaabotan mah abdi teh sejatu maros ieu teh, ceuk Ruhya ngamimitian nyarita. Panon melong ka tukang warung anu curinghat. Bade naroskeun naon kitu Ujang? Mangga we da moal matak naon-naon. Bibi mah tuman ditanya ku nu keur jajan mah. Mun nyaho diterangkeun kalayan jelas mun teu nyaho kudu wayahna. Tukang warung jiga nu nangtang. Nya nuhun atuh Bi, abdi teh nuju milarian Nyi Nining di mana bumina? Laras ayana di lemur ieu, ceuk Ruhya bari neuteub. Nyarita dari naker teu jiga nu asa-asa. Tukang warung segut naker. Oh, bade milarian Nyi Nining. Laras di dieu aya jenengan Nyi Nining, tuh bumina tuh nu caket tangkal jamu. Jamu air ramana mangkurip. Hiji-hijina nu jenengan Nining mah teu aya deui kanggo di lemur ieu mah. Dupi Ujang ti mana kawit? Oh, nuhun atuh Bi. Abdi teh ti Cijaha kawit mah dupi Nyi Nining teh tos kagungan caroget nepi teu acan. Ruhya beuki wani. Teu acan malih mah anom keneh yuswana ge. Mangga we tinggalian geura moal burung mata kabita. Dupi Ujang bade naon atuh? Na bade ngalamar atawa nepi kumaha? Tukang warung malik nanya. Sanes Bi. Abdi mung sakadar hoyong tepang wungkul di piwarangku pun bapak ieu teh aya priyogi. Margi aya mana tipun aki oge cenah kedah didugikeun ka anjeunna. Abdi mah utusan we. Aya paribasa, bibir sambung lemek, suku sambung lengkah kitu.
Da teu aya maksud naon-naon bi. Ruhya ngabohong. Manehna teu wani terang-terangan ari ka tukang warung mabisi kawas Bahjilun ngabejakeun usanya nama tak bahaya malah kungsi tarung segala ruh. Oh, jantan kitu paingan atuh tuh di ditu bumi mah moal lepat deui. Caketangkal jamu airnya nu pakaranganana lega. Bibi warung ngajelaskeun deui malah mah bari nunjuk ka palebah imah Mangkuri. Puguh Ruhya bungaheun tuluy baharita babayar heula. Sanggeus beres teu poho nganuhunkeun ka tukang warung leos init ngajugjug ka imah Mangkuri. Bari mawa hate nu lugina lantaran tujuanana hasil. Para mitra kaum dangu, sanggeus lempang kira-kira 100 meter jauhna, reg Ruhya eureun panon rarat-reret nempoan kaayaan di dinya. Milihan imah nu aya tanda-tanda sakumaha ceuk tukang warung breh nempo ka imah Mangkuri. Katara aya cempor di tepas hareup malah aya jalma ngariung tiluan siga keur ngobrol. Itu jiga nama lah lantaran pakaranganna lega. Di hareup aya tangkal jamu air. Bener tangtu eta imahna Nyinining teh alias Mangkuri. Nuku aing keur diteteangan, yakin ye. Tapi aing moal langsung ka jero arek ngintip heula di pipir. Ngaraka nyawa nu sanyana. Nah saha nu keur ngobrol teh? Ceuk hate Ruhya bari tuluy nyalingker kanu poe. Tuluy ngeteyep lalaunan ngadeuketan ka imah Mangkuri, ngahaja neangan jalan nu suni ngarah teu katempoeun kuno di imah. Teu kungsi lila geus tepi kanu dijugjug tuluy ngeteyep ngadeuketan kana bilik tepas beulah kenca. Tidinya mah geus teu kadenge pating gerendeng nu ngobrol. Yakin Mangkurip jeung semahna duaan lalaki wungkul. Horeng Pak RT jeung palebe nu geus rada lila aya di dinya. Da samulangna ti masjid ngariung bae di dinya, nu ngariung diintip ku Ruhya. Lain rek niat jahat tapi hayang yakin heula kanu ngariung. Mangkurip, kumaha tuh minantuan teh na jadi moal? Kuring teh geus teu sabar ngadagoan teh hayang geura ngawinkeun Nyinining. Ceuk palebe mimiti kadenge nyarita ka Ruh, kadenge nyarita ku Ruhya. Curing hak Ruhya teh lantaran jelas nu ditanya ngaran Mangkurip, nu ditanya ke Nyinining jalma nu keur diteangan ku manehna jajantung Ruhya ratu. Can waktu na palebe lain teu hayang dapun anakna ge can niateun. Sigana maresep keneh ulin meureun da unggal ditanya teh ngan mugen jeung mugen we teu bisa dipaksa. Memang ari nu ngalamar mah loba tapi can aya nu ditarima kabeh ge teu lilayanan. Lain tampikan ngan can kana mangsana meureun babakuna mah. Jawab Mangkurip dari anaker. Alah nae sese teuing atuh. Da geus sawawa sakitu mah. Sebab umur geus rek nincak kana 18 tahun dain. Geus pantes boga papacangan, tungguan sakedeung kawinkeun we pan beres, cek palebe. Nya bener tapi ngan babari ngomongna wungkul palebe ari perak-perakana maka cida hesena. Niat nu jadi anak teu bisa dipaksa ku kolot. Kuring mah moal nyarek, moal nitah rek kumaha nu jadi anak we. Sabab nu rek rumah tanggana ge manehna. Jeung deui ngarah teteg kana hate ulah ngarasa kapaksa atawa dipaksa, tak kitu palebe. Temal Mangkurip deui. Ari perkara Bahjilun jeung ading kumaha teh lalakonna mang? Sabab kuring geus ngadenge beja cenah kitu cenah nanya teh. Pak RT milu nyarita panon melong ka Mangkurip. Nya Pak RT tapi teu aya masalah naon-naon ieu mah beres we sabab duanana ge geus meunang jawaban nu pasti tipun anak. Moal aya perkara naon-naon pokona mah, jawab Mangkurip. Sigan umung ka papanjangan nyarita. Pak RT ukur ungeuk da geus ngarti ari lalakonna mah. Geus teu kudu ditanyakeun deui, kitu deui palebe sarua geus pada nyaho kana kaayaan ading jeung Bahjilun. Sedengkeun Ruhya harita meniru menghap lantaran ngadenge ngaran-ngaran Bahjilun disebut-sebut. Atuh jadi leuwih panasaran hatena nyoba-nyoba deguh kana kaayaan Bahjilun nu sanyana. Malah ngupat dina hatena. Wah, mun kitu mah Bahjilun teh lain salaki Nyinining tapi salah sahiji ti jalma-jalma nu mikah hayang ka Nyinining meureun. Bagja aing aya keneh waktu pikeun adu nasib ieu. Pikeun ngajukeun panglamar ka Nyinining, muga-muga we hasil, ceuk Ruhya dina hatena. Tuluy ngeteyep ningalkeun pipir imah maksudna rek ngahaja datang ka Mangkurip. Ngan moal langsung nyarita rek balik deui ka jalan gede bari nungguan baralikna semah nu duaan. Memeh ngajauhan dua krieuh heula lantaran ngarasa yakin, alamun ngarasa paur bisi aya nu nganyahoankeun. Barang ret kabelah wetan Ruhya mendinga gebeg lantaran di dinya geus aya hiji jalma nu ngabedega nulak cangkeng. Ngalemeng katempo bedeg-begna wungkul lantaran teu pati caang. Pugu Ruhya meninggal lenyap bakat kureuwas yang disangka bangsat atawa jalma jahat. Tapi teu bisa naon-naon lantaran mun kabur bakal leuwih bahaya bakal pada ngepung. Wah, cilaka aing ya.
Hanya kalau waktuna kaburu beak deh nya. Nyos.